loba jelema nu berpangkat oge ngararingkuk ya buronan seueur da ayeuna mah cenah geuningan saur bapak ieu teh zaman terbuka sanes ya zaman transparan baheula mah pan korupsi teh di kolong meja ayeuna mah di atas meja malah be dieuna pisan mah mejana pan loba dijual eta da baheula mah berjuang teh mangul bedieu nyingkahkeun para penjajah beunang ku penjajah blus kana obag kurunyung teh merdeka kaluar tina obag teh jadi pejabat hari ayeuna jadi pejabat heula tuluy di obag panti balik nya bapaknya iya iya anu dicaritakeun ku ala teh iril real modern kaset kenyataan bukti iya jalan keluarna kumaha upami ieu mah upami bapak ngawidian pan ala teh baheula geuning menta idin hayang ngakanan jelema emut keneh dina zaman ruwatan baheula geuning matak nepi ka ayeuna ala dendam ka dalang ruwat nu matak lamun aya nu ngaruwat teh muni keuheul teh da eta teh ayana ruwatan teh si horeng ieu mah badami bapa jeung dalang kana buana jeung Batara Wisnu supaya ngabatalkeun ngagagalkeun kana maksud Allah ngakanan jelema nepi ka diolok ku rupa-rupa kulab kalagu-lagu dipake ngolo ala lagu kidung tah nu matak alama lamun ngadenge lagu kidung teh sok kasurupan lain kasurupan padahal amak teh amak bidak tenaga jedak teh da eta teh bapak cara bapak supaya ngagagalkeun maksud Allah ngakanan jelema bapak tak bapak nyaurkeun tadi jalan kaluarna supaya ayeuna jelema ulah nepi ka naroyo teuing kumaha upami idinan ayeuna mah ala ngakanan jelema moal anu saroleh moal anu jalujur menta nu baredegongna we rek dihakan ku Allah nu bara sangkalna we pokona mah menta idin dimimiti pejabat nepi ka rakyat anu jahat neta utami nama tukang renten tarek dihakan ku Allah jelema nu tara daek zakat nu tatunya ka fakir miskin tarek diheulakeun ku Allah eta we ku Allah bapak eta wungkul abeh teu lilang mudag anu dibui we meureun da seueur panginten dipangberokan oge nu ditarahan teh keuneu ku Allah rek dihakan Allah teh panasaran hayang akan jelema mun teu laksana ti baheula tak kitu bapak moal jelema soleh jelema iman takwa ka pangeran mah ku Allah moal diganggu ieu mah hayang nu jarahatna we wungkul nu nyararengsang tina agama boh tina dari agama anu kasida mah nu sok meres ka rakyat ku Allah dek dihakan eta mah jeung kadut-kadutna ku Allah moal disesakeun tak kitu bapak di idina nuhun di widian nuhun ku bapak henteu wayahna ayeuna bapak abeh rada ngurangan jelema abeh teu pada teuing jelema tak kitu bapak aduh cilaka nuhun bapak nyuhunkeun walaran ieu mah solusi supados bapak ulah bingung teuing nyuhunkeun widi ieu jalan kaluarna bapak supaya rada ngurangan jelema
bejar meneng-meneng Gusti petengatin nira petengatin Patisah kedapan putenawang sumargane pun peteng penggali dangu-dangungan dika adi kakang panjin rada kade adi bilih kacekok cing atos-atos adi hei naon kunyam-kunyam ai batur dek menang proyek teh montong kitu kukulutus bisi dihulakeun dihakan ke ulah dihalang-halang kala bulan Bapak syukur bagja kumbayangan ala geus mere pandangan ka Bapa cara jeung katang tuanana atawa jalan kaluarna supaya ulah loba teuing jalma leres jadi kala boga maksud hayang ngakanan nu jarahatna wungkul ka jalma leres entong make jeung nitah ni Wisnu deui cenah ngaruat entong leheung lamun ku dalangna teu dipake nipu mah ala dipake bisnis kudu sadia-sadia mun saloba-lobana geuning pajarkeun teh cenah keur nyuguh ka Allah teh bohong teh pada digubuk kayak gini ku panayaganana iya udah jadiakeun perabot dapur nu bangar maka jeung aya ancruk cai sagala aduh kala bulan Bapak ari baheula mah pangna neangan cara supaya kala gagal ngakanan jelema teh baheula mah da puguh anjeun teh can dewasa can boga pamikiran koloteun ta ayeuna mah urang nyarita dewasa we kasep sumuhun Bapak kumaha carana baheula cek Bapak oge neangan rupa-rupa cara nepi ka diayakeun ruatan teh bongan can dewasa teh leres ta ayeuna mah urang nyarita dewasa ya mangga Bapak kieu kasep lamun ayeuna Bapak ngidinan anjeun ngakanan jelema sanajan eta nu jahatna wungkul leres memang saliwat mah bakal aya jalma anu satuju leres tapi ama salaku pamimpin di mana ama lamun ngidinan ka anjeun ayeuna dina harti ama teh ngarumpak kana kodrat jeung irodat anu kagungan ngarumpak kodrat kumaha sing inget kala hade jeung goreng ieu geus dijadikeun ku nu kagungan urang hartina geus disaimbangkeun ieu dunya leres apaan meureun Bapak teh satuju aya jelema jahat dina teu satujuna Bapak lain nganung harti kudu dialan nyawana kudu dipetik patina lain kudu dimusnahkeun tapi disadiakeun wadahna pikeun ngawarah manehna supaya balik deui pikirna hartina ama mereka